Ngaliwatkeun iring-iringan pasukan Kenil anu dipimpin ku Sersan Rukmana katempo ngalit ngabandalet. Ayeuna geus nyampe ka pileuweungan anu ngaran Leuweung Bandot Singa. Kadenge Sersan Rukmana mereka mando ka anak buahna supaya eureun. Eureun. Cek Sersan Rukmana bari ngacungkeun leungeunna. Reg sakabeh pasukan eureun di eta leuweung. Salah seorang anak buahna nyamperkeun ngahadap. Aya naon Sersan? Geuning kudu eureun di dieu. Tanya anak buahna. Hitung heula hasil rampasan tadi. Tuluy bagi 3, sabagian kirimkeun deui ka Menir Jensen, sabagian bagikeun ka sakabeh pasukan urang. Omat kudu rata. Nu sabagian deui simpen jang cadangan. Cek parentah Sersan Rukmana. Siap Sersan. Tembal anak buahna. Tuluy mahena jeung sababaraha urang baturna mariksa hasil rampasan, dihitung menit taliti, tuluy dibagi 3 bagian. Sabot kitu teu jauh di eta tempat dina luhur tangkal aya 3 urang jalma anu keur ngintip ka eta tempat. Si horeng 3 urang jalma teh anggota Gagak Seta. Ngandak sakedeung eta 3 urang jalma tarurun lalaunan tuluy katempo ka katayepan ingkah deui di eta tempat. Satuluyna 3 anggota Gagak Seta anu tadi geus nyampe ka hiji tempat nu sejen. Katempo di dinya geus lobaan anggota Gagak Seta anu geus karumpul. Salah seorang di antara nu 3 tadi mere laporan ka pimpinanna anu ngaran Sutara. Dapur pimpinan. Pasukan Kenil ayeuna geus aya di Leuweung Bandot Singa. Cek anggota Gagak Seta anu ngaran Ki Dasman. Sabaraha urang jumlah anggotana? Tanya Sutara. Kira-kira 100 urang mah aya pimpinan. Tembal Ki Dasman. Sutara ngaulang heula. Mikiran siasat anu rek dilakukeun. Lamun kitu pasukan urang bagi 3 lantaran jumlahna teu saimbang. Kabehana kudu nyebar, nyerang ti kidul kaler jeung wetan. Utamakeun nyerangna make panah jeung tombak. Lamun pasukan musuh balik nyerang, urang kudu mundur. Lamun pasukan musuh nu geus mundur, urang balik nyerang. Kumaha karti? Cek Sutara ngatur siasat. Katos pimpinan, sok ayeuna geuat laksanakeun. Parentah Sutara. Teu talangke Dasman geuat ngatur-ngatur pasukan sakumaha anu geus diparentahkeun ku Sutara. Pasukan kumanehna dibagi 3, masing-masing dipimpin kumanehna sorangan ku Ki Dirja jeung ku Effendi. Sanggeus rese tuluy eta pasukan nyebar, sedengkeun Sutara jeung sababaraha urang lainna tetep aya di dinya jadi pasukan cadangan. Cag urang tunda heula. Balik deula nyaritakeun kayan pasukan Kenil anak buah Sersan Rukmana. Harita maranehna masih keneh reureuh di tempat anu tadi. Saurang anggota Gagak Seta anu ngaran Sutardi ngadep deui ka Rukmana mere laporan. Lapor Sersan. Sadaya barang-barang hasil rampasan tos dipariksa. Ku kuring sarengengan geus dibagi 3. Sakumaha anu diparentahkeun ku Sersan. Ayeuna kuring nunggu perintah sarajengna. Cek Sutardi. Alus, tapi kumaha peti barang-barang anu rek distorkeun ka Residen geus dipariksa oge eta can? Tanya Rukmana. Teu can Letnan. Bari saheula ulah sampai urang geus anjog ka ditu malah disalahkeun ku Residen. Cek Rukmana mere parentah deui. Siap Sersan. Tembal Sutardi mere hormat. Tuluy balik deui nyamperkeun ka sabaraha urang anak buahna. Satuluyna Sutardi jeung sababaraha urang baturna katempo mariksa peti barang-barang nu jang setorokeun teh ka Residen hiji-hiji. Barang peti-peti geus dibukaan kabehana ngajengok lantaran peti-peti teh kabeh ge kosong eueusian. Be aneh geuning kosong kabeh peti teh. Cek Sutardi. Moal kitu salah mah. Maksudna sasajubeh salah nuduhkeun peti. Cek baturna. Teu ingat tuh dewek teh apal. Tapi kek dewek laporan heula ka Sersan Rukmana. Cek Sutardi.
Tenunggu jawaban deui tuluy maehna buru-buru nyamperkeun deui ka Sersan Rukmana. Lapor Sersan, aneh beti barang-barang anu jang distorkeun ka residen sadayana kosong teu eusian. Cek Sutardi mare laporan. Ngadenge kitu Sersan Rukmana ge ngajenghok. Nu bener ilaing, tanya Rukmana. Dodo Sersan, kuring ge geuning mariksa, tembal Sutardi. Atuh ulang Sersan Rukmana ngahulang bangun heran. Kurang ajar. Sigana urang kabehan ngan saukur jadi panjang masing musuh. Mun urang bisa ngahadapan musuh tetap cilaka. Urang hasil ngadap pada presiden oge pasti cilaka. Lantaran urang pasti dianggap pengkhianat. Cek Sersan Rukmana. Maksud Sersan kumaha? Urang kabehan ngan dijadikan alat bae ku urang Walanda. Nyawa urang sarua bae jeung disebakeun. Dasar Walanda memang licik. Cek Sersan Rukmana deui. Ngadenge kitu giliran Sutardi anu ngahulang. Terus kudu kumaha urang ayeuna Sersan? Tanya Sutardi. Kulantaran geus kieu carana dewek geus kapalang rek milu pe ka musuh. Terserah ilaing kabehan rek milu jeung dewek atawa rek tetep satia ka Walanda anu licik. Teh tembal Sersan Rukmana. Ngadenge kitu Sutardi katempo beungeutna beureum nahan amarah. Kuring tetep satia ka Sersan. Juang kempul pasukan Walanda jeung antek-antekna. Cek Sutardi bari katempo leungeunna mending ngereket. Halus, lamun kitu kumpulkeun kabeh wadia balad. Dewek rek biantara hareupeun maranehna. Cek Sersan Rukmana. Siap Sersan, tembal Sutardi. Sutardi indit ngumpulkeun sakabeh batur-baturna. Tadila kabehan anggota kenel ngumpul di hareupeun Sersan Rukmana. Dina kayan kitu teu jauh ti eta tempat di tilu madhab pasukan Gagak Seta katempo keur nyarumput di tempat panyumputanna masing-masing. Katempo kabehana geus siap-siap ngarahkeun anak-anak panahna ka pasukan kenel. Tinggal nu komando panah-panah geus pasti patih blesur. Kumaha ayeuna Kang Dasman? Itu musuh-musuh geus ngarumpul. Ieu kesempatan arus bikin urang nyerang. Cek salah saurang anggota Gagak Seta anu ngaran Sumarna. Tahan heula, urang nengekeun heula naon anu rek diomongkeun ku manehna. Tembal Dasman. Ya atuh, kuring mah ngiringan bae. Tembal Sumarna. Terida kadenge ku sakabeh anak buah Gagak Seta. Sersan Rukmana ngomong tarik di hareupeun anak buahna. Dengekeun ku kabehan. Urang sakabeh rek dijadikeun eupan jang mancing musuh ku Menir Jensen. Nyawa urang kabehan ngan saukur diperalat rek disebakeun bae. Buktina peti anu jang distorkeun ka residen kabeh eusina kosong. Kulantaran kitu dewek mutuskeun ti beuleuh ayeuna dewek rek milu ka musuh. Dewek rek gabung jeung pasukan Gagak Seta. Dewek rek ngagempur pasukan Walanda. Cek Sersan Rukmana menik kadengena tegas. Saha anu rek milu jeung dewek hayu. Saha anu rek tetep satia ka Walanda anu licik berarti jadi musuh kaula. Sok ayeuna tunjukkeun saha anu rek milu jeung dewek. Cek Sersan Rukmana deui. Atuh ger kabeh anak buah Sersan Rukmana ngaracung kompak bari pating harauk. Kuring tetep satia ka Sersan, gempur pasukan Walanda. Kitu omongan-omongan anak buah Sersan Rukmana. Eta kabeh kasaksian ku pasukan Gagak Seta anak buah Ki Dasman. Atuh ngadenge kitu Ki Dasman jeung sakabeh anak buahna meni barungakeun pisan. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jalma-jalma anu tadina milu ka musuh ayeuna geus sadar. Ayeuna urang tambah deui kekuatan. Cek Ki Dasman. Tuluy maehna ngaliuk ka anak buahna mere parentah. Urang sampeurkeun balad urang anu anyar. Cek Ki Dasman. Keur anak buah Ki Dasman anu aya di unggal madhab sarurak. Saturuyna kabeh anak buah Ki Dasman kaluar di tempat panyumputanna. Aya nu kaluar tina rungkun, aya oge anu turun tina tangkal. Kabehana tuluy nyalampeurkeun ka pasukan kenil anak buah Sersan Rukmana. Pihak sejen Sersan Rukmana jeung kabeh anak buahna karaget barang nempo pasukan Gagak Seta anu ujug-ujug ngaburudu nyalampeurkeun ka eta tempat. Ki Dasman langsung bae ngomong,
Ulah rewas dulur-dulur, kami geus ngadenge sakabeh omongan pimpinan Andika. Aina hayu urang patarewaleungeun, urang sakabeh jadi duduluran. Cek Ki Dasman. Ngadenge kitu mah Sersan Rukmana jeung sakabeh anak buahna meni bungaheun. Nuhun dulur, nuhun. Kula kabehan oge buah pisan. Bener, aina urang mending duduluran. Urang hijikeun kakuatan, bikeun ngagempur bangsa Walanda. Cek Sersan Rukmana. Saturina kabehana sasaralaman patarewaleungeun. Cak urang tunda heula. Caritakeun heula Sersan Jubeh jeung sababaraha urang anak buahna anu rek ngahadap ka residen. Anu tujuanna rek nyerahkeun upeti teh. Tapi maranehna liwat ka jalan anu sejen. Teu kudu dicaturkeun nilan di jalan, maranehna geus aranjog ka markas residen. Malah ayeuna Sersan Jubeh geus aya di rohangan residen di sangareupan ku residen jeung Menir Hendrik. Jadi kamu orang dan pasukan datang ke sini buat setel opeti. Itu yang diperintahkan Menir Jensen? Tanya residen ke Sersan Jubeh. Benar Tuan Residen, Menir Jensen mohon maaf karena keterlambatan mengirim upeti. Tembal Sersan Jubeh. Residen unggut-unggutan. Oke, laporan kamu orang terima. Ada lagi pesan dari Menir Jensen? Tanya residen. Ada Tuan Residen. Menir Jensen bilang minta maaf atas insiden yang terjadi sama Menir Hendrik. Kata Menir Jensen, yang menyerang Menir Hendrik adalah orang-orang gagak seta. Cek Sersan Jubeh. Residen unggut-unggutan deui tuluy manehna ngalieu ka Menir Hendrik. Memangnya apa yang sudah terjadi sama kamu orang, Menir? Dan kenapa kamu orang tidak melapor sama Ik? Tanya residen ke Menir Hendrik. Menir Hendrik ngahulang. Berarti ada yang tidak beres ini. Biar Ik pancing dulu supaya tahu apa yang sudah terjadi. Gerentes Menir Hendrik. Oh iya, maaf Tuan Residen. Memang Ik waktu itu hampir dibunuh orang, tapi Ik berhasil menyelamatkan diri. Cek Menir Hendrik. Ngomongna ka residen bari matana rada kicep mere isyarat. Residen ngartieun, tuluy pok manehna nanya deui ka Sersan Jubeh. Coba kamu orang jelasin sama Ik bagaimana Menir Jensen dan kamu orang tahu kalau Menir Hendrik ada yang mau bunuh. Tanya residen. Atau renjag, Sersan Jubeh ngarenjag. Waduh, si kena residen mancing ka aing. Kumaha ieu aing ngajawabna. Gerentes Sersan Jubeh. Kenapa kamu orang malah diam? Begini Tuan Residen. Waktu itu anggota kita si Saudi tewas saat diperintah menyusul Menir Hendrik. Jawab Sersan Jubeh rada gugup. Residen jeung Menir Hendrik beki curiga. Untuk apa itu si Saudi disuruh menyusul Menir Hendrik? Tanya Residen deui. Sersan Jubeh beki bingung bae ngajawabna. Waduh, nabat jadi kieu kajadianna. Aing bisa cilaka ieu. Residen sigana geus bener-bener curiga ka aing. Gerentes Sersan Jubeh. Nampo Sersan Jubeh malah ulang residen ngegebrak meja. Apa dong sih? Kamu orang pasti berbohong. Coba ceritakan dengan jujur. Apa yang sudah terjadi sebenarnya? Tanya residen beri bengit nasi ganu ambek. Atuh Sersan Jubeh beki leuwas. Tidak Tuan Residen, saya tidak berbohong. Tembal Sersan Jubeh beki sasa. Residen mencerong seukeut ka Sersan Jubeh. Atuh Sersan Jubeh begitu puguh rarasaana. Residen tuluy kadenge nabuh bel. Kirining kadenge suara bel disada. Teila sup aya 2 orang anggota kenil anak buah residen ngagiringkeun seorang kenil anak buah Sersan Jubeh. Tuluy kenil anak buah Sersan Jubeh teh disangarepkeun ka residen. Kesini Kang, pistol kamu orang. Cek residen ka Sersan Jubeh. Atuh teu tarangke Sersan Jubeh ngalahan pistolna tuluy dibikeun ka residen. Hot ku
ku residen dicokot. Tuluy ceger eta pistol ditembakkeun ka anak buahna Sersan Jubeh. Kadenge anak buah Sersan Jubeh ngajerit, "Ampun, tobat." Katempo dada anak buah Sersan Jubeh anu beunang katembak poroboran ku getih gubrak ngagubrak. Nampo kejadian kitu Sersan Jubeh meninggal geter leuwas jeung sieun. "Kamu lihat apa yang Ek lakukan sama itu orang anak buah kamu. Kamu orang akan bernasib sama dengan dia kalau kamu orang masih berani berbohong." Cek residen. "Iya tuan, ampun, saya tidak akan berani berbohong." Tembal Sersan Jubeh bari ngageper. "Sekarang kamu orang jawab lagi dengan jujur. Apakah Menir Jensen punya niat membunuh Menir Hendrik?" tanya residen deui. Sersan Jubeh ngaulang bingung. Residen bagi ambak ceger pistol ditembakkeun deui kana deket sukuna Sersan Jubeh. Waktu Sersan Jubeh meninggal guru-guru leuwas. "Jawab atau kamu orang akan mati," sentak residen. Sersan Jubeh benar-benar soak. Iya tuan, Menir Jensen yang ingin membunuh Menir Hendrik, tapi yang disuruh membunuhnya malah mati," tembal Sersan Jubeh. "Apa kamu orang tidak berbohong?" Tidak tuan, iya memang begitu," cek Sersan Jubeh. "Satu lagi pertanyaan, kenapa Menir Jensen mau membunuh Menir Hendrik?" Kalau soal itu saya tidak tahu tuan," tembal Sersan Jubeh. Residen gebrak menjadi bangun ku ambak pisan. Tuluy malik ke Menir Hendrik. "Penjarakan dia Menir buat jadi saksi di persidangan nanti. Penjarakan juga yang lainnya," barentah residen. "Siap tuan," tembal Menir Hendrik. Tuluy manehna marentahkeun deui ka anak buahna supaya ngagiringkeun Sersan Jubeh jeung nu sejenna ka jero penjara. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula Sersan Rukmana jeung nu sejenna anu geus gabung jeung pasukan Gagak Seta pimpinan Ki Dasman. Katempo pasukan Sersan Rukmana jeung pasukan Ki Dasman keur ngabagi-bagikeun barang-barang hasil rampasan ka warga-warga lembur. Atuh warga-warga lembur menebungah pisan. "Urang geus beres pembagi ka warga. Ayeuna kumaha lamun kidu sakabeh cuang ka markas Gagak Seta," cek Ki Dasman. "Ayulah, kuring oge hayang silaturahmi ongkoh jeung pimpinan Gagak Seta," tembal Sersan Rukmana. Satuluyna bring ka bayanana arindit narungtun kuda malah Mariam oge dibawa. Warga-warga surak barungaheun. Dina kaayaan kitu teu jauh ti eta tempat aya 2 orang kenil anak buah Menir Jensen anu keur ngawaskeun. "Wah, cilaka euy, Sersan Rukmana jeung pasukanna hianat milu ka musuh," cek na saurang. "Gawat cuang laporkeun ka Menir Jensen," cek baturna. Tuluy buru-buru 2 anak indit naringgalkeun eta tempat. Ayeuna urang langsung caritakeun bae 2 orang anggota kenil tadi geus ngadap ka Menir Jensen mere laporan. Atuh Menir Jensen kacida ambakna. "Apa kamu orang tidak berbohong?" "Tidak tuan, saya tidak berbohong. Saya lihat sendiri mereka bergabung dengan pasukan Gagak Seta," tembal anak buahna. "Pedam sih. Kalau begitu segera siapkan pasukan. Kita gempur mereka habis-habisan," cek Menir Jensen bari ngagebrag meja ngan waktos Seep. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.